Ingat Bayu, ingat cerita jelema ayah baheula nu pelit jasa. Ieu mah dongeng setik Bayu. Aya jelema pelit jasa ieu mah ieu. Ieu mah di Bagdad tapi. Ku pelit-pelitna boro-boro hartana, dosana mun dipentat teu dibikeun. Eta kan pelit jasa berarti kan. Geus panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehanna teh nyate di imahna. Saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan. Di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate. Barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi ku nu boga imah nu pelit teh ditewak. Ewak sia kajen kuku mah kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit ya sada pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun ka nu berwajib. Nya da geus gideg bae kasus naon sebenarnya. Diusulkeun kasus ngambe sate. Kiai kunyana teh ya dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehanana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jagan aing kaduhung eureun di dieu boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak jagan pugu aing dahar ge dahar isuk sore henteu pamajikan geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate kok kieu deui bisa dikae wallahu alam jakeun ieu akhirna kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahanna cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe kerja cek nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe tanya ka nyana sia ngambe tante ngambe ngeunah teu waktu ngambe ngeunah cek nyana maksudna ngeunah seungit heuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener denda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya besi ngambe cek nyana ieu ditangkep didenda kajeng liwat kadinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imah nyana haju nincek imah nyana denda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda parah tuh jelema pelit asa tah jadi lamun kadinya teu menang neuleuh kudu kieu bae tah aman satpam mangani lamun teu kieu satpam tangkap denda ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Bagdad makan ahli hukum ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar sia boga 100 dinar henteu ieu mah pasang badan cek pamajikanna ceurik minta tolong ke kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh jaksana jago jasa karena nyana menikmati cek jaksa karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara wow kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas pamajikanna jeung anakna kiai kulat boga kunaon salaki deuk di penjara kasus naon cek Abu Nawas kasus ngambe sate seuri Abu Nawas nah ini makanan gua cek kalau kasus begini udah sini serahin dah Bismillahirrahmanirrahim sabada Gusti Allah ngajelaskeun tentang kaum-kaum nu bangkawar
kemudian diutus rasul-rasul terhadap kaum mimiti Allah ngajelaskeun tentang kaum Kangjeng Nabi Nuh, susul ku kaum Kangjeng Nabi Hud, dilanjut ku kaum Kangjeng Nabi Saleh, diteruskeun Kangjeng Nabi Lut jeung kaum Kangjeng Nabi Syuaib anu kaumna didakwahan ku rasul-rasul tersebut teu nurut, ujung-ujungna disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngalanjutkeun kisah Rasul anu sangat luar biasa. Nu geus teu asing deui dibuat dina Al-Qur'anul Karim, diabadikeun supaya urang nyarah kabeh engke dijadikeun itibar urang ulah seperti kaum tersebut. Teu asing deui ialah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Saat eta aya hiji raja anu sangat biadab, ngaranna raja tersebut Raja Qobus. Cek sakaol ngaranna Walid bin Mus'ib bin Rayyan. Mimitinyana seorang geng-gengan, sok menta duit jago, menta duit gagah di pengkolan-pengkolan ojek. Lantaran lamun ayaan ngaharu-haru kanyana kunyana ditinju langsung. Jelema sarieun kabeh. Mulai pemerasan. Terkenal ngaranna Walid. Lantaran eueuh anu ngelehkeun naik nyana jadi geng pasar. Di pasar kunyana dipentaan duit anu mere aman nu teu am nu teu mere sikak dikeluarkeun kunyana. Naiknya nanti pasar kecamatan naik ke kabupaten. Nyanalah jadi geng kabupaten. Dikuasai kunyana. Berbagai sektor-sektor piduitet. Geus mah pasar, di kota, parkir dan lain sebagainya. Tetap kudu kunyana nu nyekelna. Lamun aya nu ngalawan, tampilin kunyana, babaskeun paehan. Wih, Walid diberi kegagahan anu luar biasa. Naiknya ke metropolitan. Tantangan kunyana geng-geng kota. Mun kiwari mah Jakarta ditangtangan geng-gengna. Saha geng induk, ayo jangan. Saha geng Tanah Abang, ayo jangan. Saha geng Tamrin, ayo jangan. Saha geng Gajah Mada, ayo jangan. Tarung eueuh nu menang jeung nyana kabeh eleh. Das. Cek nyana hirup kagok atuh mending mehan raja. Kagok hirup kos kieu mah. Langsung kusana gagah jasa aja nama gagah jasa. Raja keur diuk dina kursi kerajaan. Asal aya nyana bae kabeh kan sieun jo terkenal jasa gagahna. Blok ka istana. Wow, nu jaga istana cekel kunyana, tampilin, bebaskeun, awas ya, baik. Awas, aing baju ya, maju. Eta raja keur diuk di kursi kerajaan, dicekel huluna, tek diangkat, tampilin jak balang. Balangnya haju diuk. Ye raja. Jadi nyana mah raja teh ngadadak. Jadi pilih ku rakyat teh mah. Teu aya pemilihan presiden, teu aya pemilihan raja. Geus pokona mah jeung sorangan bae nya mah sorangan. Geus jadi raja. Atuh bingung ya lemah ge. Geus kubur teh raja cek. Nu wani kanyana. Terkenallah raja tersebut adalah Fir'aun. Lom gelar Fir'aun mah gelar
gelar lamun jadi raja di Mesir ngaranna Firaun, lamun jadi raja na di Syria di naon gitu ngaranna Persia Kisra, lamun anu jadi raja na di gitu Kaisar, lamun nu jadi raja na di Yogyakarta ngaranna Hamengkubuwono. Eta gelar Hamengkubuwono 1 2 3 ieu ge Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 Firaun 0 terus. Lamun di Syam itu Namrud eta ge sarua raja Namrud ge eta ge dinasti Namrud 1 Namrud 2 Namrud 3. Kaisar 1 Kaisar 2 Kaisar 3 dinasti. Kisra 1 Kisra 2 Kisra 3 Kisra dinasti Hamengkubuwono 1 Hamengkubuwono dinasti Kesultanan Banten geus eueuh kuari dek dihudangkeun deui dinasti Kesultanan Banten geus disiap Banten akan bangun kembali geus aya rajana sultan tetapi nyana teu nyahoeun sejarah. Emang Syekh Maulana Hasanuddin teh nyatet persejarahan anak nuku kula didongengkeun jagur bae nu sakitu poharana lapangan Banten teh eta teh aya sejarahna, kemudian pintu hek eta aya sejarahna tertulis bagi jelema anu aya keturunan kesultanan aya sejarah dek kahudangkeun kesultanan silahkan tetapi ngabogaan kriteria 10. Emang kumaha gitu nu mantap ketika muncul kesultanan Banten teh nu nyaho hanya tertawa silakan bae ngan moal aya kekuatan selama teu boga kriteria 10 tertulis Syekh Maulana Hasanuddin di dinya. Emang kumaha gitu jeuh parang sana asal boga tu bagus bae, parang sana asal boga keturunan bae, parang sana dareul. Atuh henteu asal horeng ngebogaan kriteria. Arahna deuk ka mana ieu teh kesultanan teh di samping ngabogaan turunan teh kudu nu kumaha tercatat Syekh Maulana Hasanuddin. Mentak muncul dek aya kesultanan pek bae deleukeun sabaraha bulan sabaraha minggu wajar boga kahayang ngaranna ge boga turunan tetapi nyana ieu teu inget kana wasiat kos urang guari geus teu inget kana wasiat Bung Karno ngabogaan wasiat bukuna ge sakieu kadelna sa Indonesia cuma aya 5 bukuna sa Indonesia eta mah geus teu dicetak deui. Ayana kuari kula nyaho ayana. Mun di Jakarta di saha, lamun di kitu Jawa Timur di saha, lamun kitu di mana ngaranna di Padang di saha nyaho. Cenah so amat aing lain so aing nyaho. Nu mantep ieu kuari teh geus kaluar tina wasiat Bung Karno. Deleukeun bae asal kaluar ti wasiat Bung Karno. Anak tinggal anak. Emang Megawati teu nyahoan wasiat nyahoan. Ngan geus mangabaikan. Aya di nyana kitabna hiji. Di keturunannya aya. Di keturunan Bung Hatta aya. Di keturunan kitu Batak hiji. Aya. Aja cenah kiai boga teh naon tuh sia nanya aing. Aya sejarah atuh bantak dongeng-dongeng Indonesia aya kabeh di dinya. Wasiat Bung Karno aya kabeh. Melenceng tina wasiat deleukeun. Jadi Indonesia mah bakal jadi super smart teh bakal. Deleukeun ke bakal tunduk kabeh ka Indonesia. Lain lalaga. Kuari bae geus jadi percontohan dunia Indonesia. Kuari geus jadi percontohan dunia. Inggris geus bertanya, geus puguh Amerika sanajan nyana menjajah urang secara ekonomi jeung politik, tapi dalam hatina bertanya-tanya, geus sabaraha kali deuk dihancurkeun Indonesia, deuk sabaraha kali diributkeun, diadukeun organisasi geus sabaraha kali kiai jeung kiai diadukeun, geus sabaraha kali Amerika teh lain lalagaan supaya diurang kacau, tapi teu kacau bae aya naon di Indonesia.
perang sana. Aya keneh aki-aki anu sok nyana datang ka istana menjelma secara tiba-tiba. Keneh aki-aki kadang-kadang menjelma secara tiba-tiba di kitu keraton Cipanas. Istana Cipanas kadang-kadang nyana di DPR nu mantep di DPR kanyararahoan bae nanaon ge eta geus dirahasia-rahasiakeun ge tetep bae kanyahoan. Muncul siapa sih kakek-kakek itu? Ya sebetulnya siapa sih? Kadang-kadang nyana ka dieu ieu ka dieu. Cenah dek bisi aya aki-aki di dieu. Jadi kesimpulan nama baheula teh aya raja anu gelarna di Mesir teh Raja Firaun. Anu kebenaran raja tersebut teh can orang muriang saumur-umur. Boro-boro muriang darah tinggi, kencing manis sales, mak can orang. Harta Allah nyin jelema kos kitu Allah. Wah raja sa. Sales banyak nama kanu sales mah teh gergeteun. Sebab aing mah can orang sales mah batuk can orang batuk. Urang mah pan ieu ku ari serak can cager-cager ban ieu ku ari serak. Nya nama Firaun teh serak-serak. Batuk henteu sales mah henteu darah tinggi henteu. Lamun aya jelema nyaritakeun aduh cenah hese kieu seuri nya nama. Kieu bae hese cekeun. Kieu bae wer atuh cekeun atuh. Firaun teh orang gering nya mah. Masyaallah. Walam yara makruhan qattu. Can pernah salila hirupnya umurna nyana 620 tahun. Walam yara makruhan qattu can pernah nyana dibere kateugna nu ngaran pusing, nu ngaran muriang, nu ngaran beban, can orang sama sekali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Walau kana salalahu pitil kalmar cu'yam ahima layla wajad lebda'arub andai kata nyana sakali be pernah ngarasa lapar atau sakali be pernah ngarasa panas atau sakali be pernah kategenah niscaya nyana moal ngaku pangeran kulantaran teu pernah kategenah di dirina teu pernah gering maka timbullah nyana pengakuan ti dirina bahwa Tuhan itu adalah saya. Jadi nyana raja ngaku pangeran Firaun anu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa. Firaun dinasti kedua Ramses II. Nah, ieu teu dicaritakeun ti lahirna Kangjeng Nabi Musa ke dihareup carita anu leuwih panjang mah dihareup nyaritakeun mimiti terjadina Firaun, mimiti terjadina Kangjeng Nabi Musa, dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa ku indungna ke dihareup ieu badeuk nyaritakeun kabangkawarahan umat anu diutus Rasulna teu percaya ka Rasulna termasuk umat Kangjeng Nabi Musa alaihis. Tah ieu nyaritakeun kabangkawarahan umat nu teu nurut sebab ku ari di deuleu masyarakatna buang kawarahan sarua. Jadi diakurkeun bari umat bangkawarah dongeng umat bangkawarah nu baheula. Ieu aya kesamaan saya. Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah. Ari engke urusan lahir nama Kangjeng Nabi Musa teh ti negeri Madian. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh lantaran di zaman Firaun jahat bakalna dibalangkeun ku indungna ka Bengawan Nil. Maka Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku istana Raja Firaun, ku pamajikan Firaun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan kerajaan anu pinuh ku dukun-dukun di kerajaan eta teh. Salah setik dukun ongkoh pangeran tapi butuh dukun. Dipikir gua blon eta, Firaun blon.
pangeran tapi perlu dukun sekeliling bungkiangnya nanti istana di pinuhan ku dukun-dukun maka Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan istana Firaun anu ngaku pangeran tur sekeliling na dukun-dukun jadi Kangjeng Nabi Musa teh terus gede di lingkungan pangeran Firaun nu buang kawarah di lingkungan jelema nu teu nyahoan ka Allah diais ku para dukun diawis ku para ponggawa diajak laulin heureuy ku jelema anti Allah maha kawasa Allah tapi ternyata Allah ngasupkeun hikmah ka Kangjeng Nabi Musa ka jero hatena di samping ilmu jeung hikmah diangkat jadi nabi bahkan diangkat jadi rasul maha kawasa Allah. Lamun urang nyaritakeun kakawasan Allah anak Kangjeng Nabi Nuh mak geuningan teu iman pamajikan Kangjeng Nabi Lut mak geuning teu iman ka salakina masyaallah bapak Kangjeng Nabi Ibrahim geuning teu iman ka Kangjeng Nabi Ibrahim mamang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi anu agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geuning teu iman ka Kangjeng Nabi urang ya Allah ya Rabb eta kakawasan Allah ketika Allah nangtungkeun seorang nabi, seorang rasul, maha kawasa Allah hirup di tengah-tengah lingkungan anti Allah. Di tengah-tengah lingkungan dukun-dukun anu anti Allah, di tengah lingkungan rusak anti Allah. Allah ngasupkeun ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa. Pinter eueuh guruan. Siago guruan Kangjeng Nabi Musa gede Kangjeng Nabi Musa pandanganna geus lain di jero benak hati Kangjeng Nabi Musa hiji pangerto Allah Masya Allah kan kebenaran hari teteh di Mesir berarti Kangjeng Nabi Musa malain orang Mesir ngan dirorok di Mesir lahir Kangjeng Nabi Musa di Madian Yordania dialungkeun Kangjeng Nabi Musa ka Bengawan Nil berarti dirorok ku Raja Firaun geus Kangjeng Nabi Musa lain orang Mesir ngan tumbuh gede di Mesir di lingkungan bangsawan tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kaistimewaanna hiji boga kanyaho tanpa guru nomor kadua boga kaulinan tanpa guru urang mah kuari boga besi mun ditanyakeun aya guruna di Jakarta urang kuari lamun boga ditanyakeun aya pencaci karet ieu ge aya guruna di Bandung lamun urang nyaritakeun ieu penca naon ieu penca kalong naon kalong hiber di mana ieu di guru di Bandung keneh Bang maksudna kalong hiber kumaha lamun digesentak gegeran lompat lamun digetak gegeran lompat disebut permainan kalong hiber tah ieu aya deui Bogor Cimande jelema belajar Cimande aya guruan berarti mentek ulah coba-coba sia aing ulah coba-coba emang naon aing kebal di Bogor kebal naon dagang salak aing di Bogor atuh teh hebat tapi Kangjeng Nabi Musa Masya Allah dibuktikan ku Gusti Allah yang sebagai tanda bukti kehebatan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam di samping nyaho karena urusan isu pageto minggu hareup dan lain sebagainya Kangjeng Nabi Musa dibere ilmu kos itu teh lantaran tandinganana dukun disesuaikan jeung Gusti Allah lamun Kangjeng Nabi urang dibere Al-Qur'anul Karim tandinganana ahli syair ahli nembang ahli nyanyi wah urang Arab lamun geus berpuisi Masya Allah wahara jasa orang Arab lamun keur berpuisi mantap inna minasyiri la sihra inna minal kalam la sihra eta bahasa Kangjeng Nabi sihir kalam bahasa akan menyihir manusia sihir akan menyihir manusia sabaraha jelema anu kuari urang mun ngadengekeun Oma Irama terlena ya Allah jelema aya nu kabungbulengan ku lagu Oma Irama baheula meme Oma Irama aya nu hebat deui Mas Habi aya deui baheula Mus Mulyadi ade baheula teh Mansur es malodar tancan teh si jelema eta kan jago-jago sihir teh
kebelah dia aya Elvi Sukayasi, kebelah dia aya Rita, kebelah dia aya Epi Tamala, kebelah dia aya saha coba aing teh nyaho. Sieun nyaho. Tuh. Inul cek nya tuh. Emang geus kolot-kolot ke blon teh mah jelema. Nah, eta kan pesir. Urang terlena kan. Beuh lamun urang ngadengekeun sairna ieu mah sair Oma Irama jago jasa. Lain lalagan diakui di Indonesia, dunia mengakui. India mengakui terhadap sair Oma Irama, Amerika mengakui terhadap sair Oma Irama. Diakuilah kehebatan sair Oma Irama ketika begadang. Emang di Amerika henteu mere hadiah ke Oma Irama, mere hadiah. Ketika lagu begadang, Masya Allah, Amerika mere hadiah ke Amerika. Hebat Eka Oma Irama, hebat jasa. Begadang jangan begadang, itu hebat. Ibu kerja itu sairna, sair. Kebelah dia nak, wara. Mantapnya siap jadi bintang film, siap berperan dan lain sebagainya. Itu aja saya pujian nih sekelilingnya, terutama India memuji terhadap sair-sairna, maksudnya terhadap sair-sairna. Walaupun musik nama waktu eta masih dikecilkan oleh Amerika, oleh India, sebab dianggapnya dangdut itu tidak masuk ke India ta'asub, ke rock ta'asub, ke country ta'asub. Lain banyak apa gitu teh. Jadi Oma Irama syair diakui, tapi musik tidak diakui. Itu siapa pentingnya? Nyahona tutiti baik. Kaji teh ilmiahna. Ulah sekedar nyahona ilmiah aya kemunduran mentak tidinya lah nyana belajar melodi. Tidinya belajar melodi gara-gara Amerika nyarita itu musik dangdut Rhoma Irama tidak masuk. Ke India tasub, ke Barat tasub, ke keroncong tasub, country tasub, ngulik nyana, mulailah nyana ngadengungkeun melodi. Beh, lain lalagaan. Ketika melodi Rhoma Irama didengungkeun, dipetik, kadenge ku batur. Weh, ini menyerupai The Purple. Isa kadar dongeng sih masih seriana heran aing mah. Aing mah keur dongeng Rhoma Irama. Ini menyerupai musik The Purple. Waduh. Wah luar biasa. Nah kabelah dia diakui dunia, kunjunganlah nyana ke Jepang, kunjunganlah nyana ke Amerika, ke Inggris, ke India, diakui. Maka Rhoma Irama bogalah gelar Raja Dangdut. Jadi kudu aya asbabburudna. Sia jauh raja bete jauh naon. Payah. Nah, ieu carita di zaman Kangjeng Nabi nu mantak diturunkeun Al-Qur'anul Karim mukjizat lantaran orang Arab jago luar biasa, puisina sangat puitis. Bahasana sangat rapih terurai sehingga di Mekah aya pasar ukadho. Jangan naon eta musabaqah tentang syair, tentang bahasa-bahasa. Datang ka kuari bahasa orang Indonesia. Bahasa umat Kangjeng Nabi Muhammad ciaragona luar biasa, jago bahasa. Engke urang carita Kangjeng Nabi engke. Nu kolot mah wallahu alam nyaho kabur nyonte. Ieu mah carita Kangjeng Nabi Musa alaihis salam lantaran saat eta musuhna Firaun gagah, Kangjeng Nabi Musa digagahkeun. Lantaran saat eta musuhna ieu dukun-dukun, Kangjeng Nabi Musa dibere ilmu sakti mantraguna. Dibuktikan heula lantaran baheula teh di Mesir umat Kangjeng Nabi Yusuf. Di saat Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, orang-orang Bani Israel teh ngadeukeutan ka Kangjeng Nabi Yusuf. Sebab di Palestina, di Israel, di Syria, di mana-mana teh paila. Maka saat eta masyarakat urban digerakkan ku Gusti Allah ka Mesir. Sebab Kangjeng Nabi Yusuf teh di samping ganteng-ganteng kasep anu luar biasa, barahan luar biasa. Kangjeng Nabi Yusuf mah kasep, aya di nyana pinter, aya di manehana nabi, aya di manehana rasul, aya di manehana kaya raya, aya di manehana barahan deui beuh. Lamun urang boga pamimpin kos kitu enggas, teu kudu aya pemilihan presiden, jadi presiden saumur hidup. Atuh pan ieu mah kasep, aya pelit merepet dur-dur pet.
aya deui nyana teh teu pelit ngan bereun susah non bereun anak tah matak bola mata inget bae inget keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa ieu mah dongeng saeutik bae aya jelema pelit jasa ieu mah ieu mah di Bagdad tapi ku pelit-pelitna boro-boro hartana dosana mun dipentat teu dibikeun eta kan pelit jasa berarti kan di panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehanna teh nyate di imahna saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebe ngeunah amat ieu sate be ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi kudu boga imah nu pelit teh ditewak tewak sia kajen kuku mah kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit ya sana pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun ka nu berwajib. Nya ge geus gideung bae kasus naon sebenarnya. Diusulkeun kasus ngambe sate. Kiai kunyana teh ya dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehanana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jagan aing kaduhung eureun di dieu boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak jagan laku gua aing dahar ge dahar isuk sore henteu pamajikan geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate kok kieu deui bisa dikae wallahu alam jakeun ieu akhirna kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahanana cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe kerja cek nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe tanya ka nyana sia ngambe tante ngambe ngeunah teu waktu ngambe ngeunah cek nyana maksudna ngeunah seungit heueuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener denda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya besi ngambe cek nyana ieu ditangkep didenda kajeng liwat kadinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imah nyana haju nincek imah nyana denda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda wahara teh jelema pelit asa tah jadi lamun kadinya teu meunang neuleuh kudu kieu bae tah aman satpam mangani lamun teu kieu satpam tangkap denda ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Bagdad makan ahli hukum ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar siapa boga 100 dinar henteu ieu mah pasang badan ceuk pamajikanna ceuri minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh jaksana jago jasa karena nyana menikmati cek jaksa karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara wow kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas pamajikanna jeung anakna kiai kula toga kunaon salaki deuk di penjara kasus naon cek Abu Nawas kasus ngambe sate seuri Abu Nawas nah ini makanan gua cek kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas aing kasus-kasus biasa mah teresep cek ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas di mana ku ari di sidang can anggeus kiai kumaha kiai eleh kabeh ku jaksa nah sia mantap cek Abu Nawas
Iya, tandingan aing cek dia. Guys, tenang. Datang Abu Nawas adanya. Baik, make salana komprang. Sebelah lain. Udang gua ada jasa Abu Nawas. Oh, ke sorban. Itu bisa ditanya ku sasaha. Jangan ada melihat. Tidak boleh melihat saya. Sebab kalau jaksa melihat saya, ntar saya kenakan denda. Jaksa geus tunggul bae kieu. Jago Abu Nawas. Nusugihna aya, kamu lihat saya. Kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate. Sementara saya pakaian seperti ini, kostum yang berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang kamu melihat saya denda. Oh, Gus kacau, Gus. Di kejaksaan dia masih didenda ieu mah sana. Abu Nawas dilawan eta. Tetapi bukan itu, cek Abu Nawas. Urusan memandang kula, guys, kula mah barahan masalah. Sadaekna neuleuh aing cek ieu. Sadaekna geus kumaha geus? Sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan. Oh, kumaha geus sabodo. Teu aing mah teu kumaha. Ambeun kelek aing barah. Teu kudu didenda aing cek. Nah, mari kita kembali ke kasus. Jaksa, jangan tunduk saja. Tanglah. Jaksa siunun ke Abu Nawas. Jaksa siunun. Udah asa wali atuh Abu Nawas mah gitu Abu Nawas. Abu Nawas eta wali berharisma nyana. Jadi lelecehan sodah dilembur ku budak leutik sebab wali Allah mah embung hehebatan, embung memuliaan, embung lamun di ngariung teh Al Mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu. Al-alim al-allama Kiai Haji Supendi. Gitu-gitu. Hayang di Mang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung. Ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya. Iring-iringan yang budak leutik bae nya mah disebut Abu Nawas padahal wali. Nah, kembali ke kasus. Begitu kembali ke kasus. Coba jelaskan. Naon terjadi? Cak anu sugih teh ya. Iya jelema liwat ka imah kula sementara kula keur nyate haju ita sate teh breng-brengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate. Nah, ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar selamat lamun teu penjara. Eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah. Berarti kan eureun meni mati. Bagus. Cek Abu Nawas kumaha jaksa? Betul hukum yang terjadi seperti itu. Sebab itu adalah termasuk gosok. Boy hebat atuh. Ya oke. Guys, ditanya yang bersangkutan, boga sia 100 dinar. Tentu mama kana. Boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu. Tenang. Aya di mama. Mama anu bakal mangmayarkeun. 100 kaluar. Hitung, jaksa. Dihitung ku jaksa 1 2 3 4 5 bener. Ya, udah 100 dinar. Adegan. Dekeun. Ya. Kasus ieu supaya tegas. Selesaikan kuari kene kaula dek bayar mang mayarkeun si miskin didenda-dendaan 100 dinar kula nu mang mayarkeun diuk nu sugih di dinya jaksa saksian ya duit 100 dinar dek dibayar dendaan ka nu sugih nu pelit teh maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur. Breng. Geus beres, dikumpulkeun deui. Kadenge eta duit. Kadenge. Nah, eta lah bayaran maneh. Lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang. Nah, didenda 100 dinar, duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur. Kadenge kan eta lah bayaranana. Selesai permasalahan. Eta jaksa gideg bener. Atau Abu Nawas dilawan. Balik ya. Balik. Awas jaksa.
lamun main teh cantik awas bisa jaksa nu ngubrus ya. Tidak, udah itu udah terbayar dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar. Yes, bagus. Tinggal nusugi bae bener oge sakiananya. Nyana ngambean aing ngadeng geus beres. Aing dongeng Firaun teh jadi ya. Raja Firaun teh Raja Ramses II nu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa. Baheula 400 tahun katukang Kangjeng Nabi Yusuf nu jadi rajana. Saat eta dibere paila anu luar biasa ti Syria, Syam, ti Turki, ti Yaman, Yordania, termasuk Bani Israel dararatang ka Mesir lantaran terkenal Kangjeng Nabi Yusuf teh hiji raja dijadikeun raja teh nya nabinya rasulnya kasepnya sugihnya barahan. Maka sisa-sisa orang Bani Israel di Mesir teh atuh loba nu lain penduduk asli Mesir, urang Bani Israel loba di Mesir baheula turunan waktu zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihis. Ketika Kangjeng Nabi Yusuf wafat di Mesir, kancolah masyarakat teh terus kebelah dina makin rusak 400 tahun timbul Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nu jadi raja keur mejina bebengisna adalah Raja Firaun Ramses II. Firaun ilah Walid bin Mus'ib bin Raya. Jadi kacaritakeun Gusti Allah teh maha kawasa jeung maha sagala-galana. Ndek nyen hiji pamimpin anu ditumbuhkeun di lingkungan raja anti Allah, anti agama, anti syariat, bahkan dilingkung ku para dukun-dukun anti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Gusti Allah mere ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tumbuh gagah Kangjeng Nabi Musa, boga ilmu tanpa guru, boga kagagahan tanpa guru. Weh, jagona luar biasa. Terbukti buktikeun heula Kangjeng Nabi Musa kagagahanana kumaha. Satu ketika urang Bani Israel nu aya di Mesir dihina ku kaum Kipti. Asli urang Mesir Kiptiyah Kipti. Sedengkeun ieu mah urang Bani Israel dihina saat eta Firaun teh istakhdamahum ngajadikeun budak. Penindasan terhadap rakyat anu sangat mencolok. Kabeh jelema tita sujud, kabeh jelema tita digawe, kabeh jelema kumaha cak tunjuknya na. Lamun nurut ka Firaun aman selamat, teh nurut bodoh. Biadabna luar biasa. Urang Bani Israel aya anu tersisa imanna ka Gusti Allah, nyana teh kadang nurut kadang henteu ka Raja Firaun. Disengserikeun ku kaum Kipti, akhirna eta Bani Israel teh dihina ku kaum Kipti ku asli penduduk. Bahkan manehanana teh endek diusir ku kaum asli Mesir titah ka ditu ka Bani Israel. Nyana teh geus dihina nu luar biasa, di luar kebiasaan. Akhirna lapor ka Kangjeng Nabi Musa. Tuan, enon kula sekedar lapor jakena. Kumaha? Kami orang Bani Israel dikucilkeun, ditindas anu luar biasa, digawe kudu teureun-eureun, bali dijamu mah rada kurang. Haju ka ditu tita sujud sementara hate kula kan iman ka Allah cak. Ribasa Kangjeng Nabi Musa. Saha nu ngahinana? Tuh cenah jelema nu itu. Teangkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Kadece. Sia ngahina kaya lain ngahina nyana kan orang Bani Israel lain penduduk Mesir. Kadece sia, tak ditinju sakali doang ku cuma dar ngaguling pae. Ce, cak Kangjeng Musa aya naon dieu peureup. Bisa pae sakali doang nyahokeun nyahoan teh gagahna Kangjeng Nabi Musa. Beuh, urang mah kuari hayang gagah teh kudu ngawirid heula. Hamim ain sin qaf hamim ain geus ngabudah-budah. Po aya wiridanana moal dibaca ku aing geus direkam pan aing.
dibaca ayat eta pentingna sakitu kadu bau cenah ieu teh dicobana ka batu aya batu gede dirinya tenden di luhur lamun urang geus beres ngawirid eta batu ditinju ku urang jai lamun henteu ajur can jadi berarti Al-Qur'an lain lalagaan urang ngawirid pelet bae awewe kuat ke mama samping atuh lamun geus dibacakeun ku urang eta pelet masyaallah surat Yusuf teh anu geus maklum di kalangan para santri batur madudukun hikmat santri mah inni raaitu 11 kaukaba wasyamsa wal qamara raaitum asal lina kudu ditendetkeun lamun teu ditendetkeun moal majur tujukeun fok sarwiti ujianana mun teu mawa samping edannya Pendi mana Pendi ulah sembarangan Al-Qur'an emang kumaha numantak lalakon urang kemerdekaan 45 kiai jadi garda terdepan aya catatan anak boga kula mah emang catatan sangat aya dicatat di dinya Bung Karno saat eta di mana dengan siapa saat eta di mana dengan siapa aya kabeh nu kukura kamari dicaritakeun nya asup penjara aya catatan anak mayoritas jeung kiai lamun nyanan teu dinasehatan ku kiai sarua Bung Karno emang kumaha tapi dinasehatan ke maju terus pantang mundur gantungkan cita-citamu wahai Bung Karno di atas langit eta teh menang ti kiai dipidatokeun ku nyana wahai bangsa Indonesia kaum muda gantungkan cita-citamu di atas langit eta teh nang ti kiai aya catatanana beuh masyaallah. Nah, Kangjeng Nabi Musa ngajoto sakali doang. Dek. Lepek. Geus Kangjeng Nabi ditinggalkeun. Bae ka jelawa. Diriung-riunglah ahli penduduk di dinya sanggeus teh diriung-riung lapor masyarakat ka Raja Firaun. Tuan Raja aya seorang pribumi anu jadi kesayangan tuan ayo paeh kunaon ditinju ku ku anak tuan anak Musa weh gagah tak budak bisa ninju jadi paeh ulah be ninju aing nya tah tayangan Musa bawa ka dieu ngadu jeung aing ca Firaun aing gelut jeung anak ieu mah dongeng di tengah ya. Bukan dongeng di tengah. Engke dongeng nu asli ti awal mah. Pokona kolot mah wallahu a'lam. Ka dieu Musa titah ka dieu. Delut cek aing. Kangjeng Nabi Musa tendek menghadap tetapi kecek Gusti Allah Musa ulah kudu menghadap bapa angkat maneh. Indit maneh ku ari ti Mesir ka Madian. Berangkat munajat Kangjeng Nabi Musa ya Allah ya Rabb aya abdi kudu indit mah abdi padahal abdi teu hayang indit di Mesir sebab abdi boga tugas dek nyelesaikeun Raja Firaun can wayah cek Gusti Allah indit berangkat Kangjeng Nabi Musa ka Madian Mesir Yordan Mesir Palestina Bani Israel numantak kula kamari dahar di Aqaba pantai Aqaba ningali ti Aqaba ka ditu Yordan ka dieu Mesir ka dieu Palestina Israel lampuna 3 negara ka deuleu kabeh numantak terindah sadunia pantai Aqaba lantaran lain indah nanaona sebab 3 negara ka deuleu kabeh Mesir katingali Yordan katingali Palestina katingali Israel katingali wow, kula kieu neuleuh di dinya. Malam Jumat eta di Aqaba teh. Masyaallah, neuleuh ka sisi ka dieu urang Arab keur bobogohan sararial jasa. Ieu meureun baheula dimprekeun so teh malam Jumat titah maca sholawat bobogohan urang Mesir. Di Aqaba di ditu ya Allah ya Rabbi. Ieu keur carita indah jasa. Inget bae ka Kangjeng Nabi Musa berangkat ka Madian, ti Mesir ka Madian, berarti ka Yordan nya deket. Itu deket ge negara jeung negara
berangkat Kanjeng Nabi Musa diamankan ku Gusti Allah. Cak Firaun di mana bae ayana Musa tangkap. Ulah dikukumakeun aing yang tarung karena kagagahan Musa. Sebab aing inget janggot aing pernah ditarik ku nyana. Pernah getian aing janggot aing ditarik ku nyana. Kuari saatna udah berantem aing jeung Musa. Masya Allah. Ieu Quran ngadongengkeun pohara jasa urang tertarik. Zaman kagagahan Kangjeng Nabi Musa, gagah Kangjeng Nabi Musa. Jelemana ganteng, irungna mancung, buukna rada semu ikal, kemudian kulitna kemerah-merahan. Kangjeng Nabi Musa mah lirikan matana setiap jelema anu henteu tungkul di deuleu ku Kangjeng Nabi Musa. Selantaran ilmu aya di nyana, harisma aya di nyana, gagah aya di nyana. Jelema kabeh lamun dilirik ku nyana, tungkul ku Kangjeng Nabi Musa. Babarang urang kapanggi jeung Musa pasar Kemis henteu. Musa eta malah. Nah, ieu Kangjeng Nabi Musa. Berangkat Kangjeng Nabi Musa ka Yordan. Ka Madian. Masyaallah. Mun nyaritakeun Yordan eta Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam eta maot di Madian. Eta teh nu bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Cek Gusti Allah, "Hai Musa, berangkat maneh ka Madian tanpa mawana naon. Ulah aya anu dipake ka deudeuh jeung kanya anu aya di istana." Kan keluar Kangjeng Nabi Musa saat eta di istana, baju segala rupa-rupa pan di istana. Berangkat kuari keneh saya aya berberangkat. Cak Firaun tangan Musa, pokona hirup-hirup bawa ka dia tarung jeung aing. Allah Maha Kawasa ti leuletikna ge diamankeun di dinya atuh komo kuari geus gede bisa lulumpatan. Berangkat Kangjeng Nabi Musa ka Madian. Ieu teh dek nyaritakeun ala kadar tentang kabangkawarahan umat Kangjeng Nabi Musa. Nu mantak cek Gusti Allah, summa ba'atsna min ba'dihim satuluina kaulan wa agung utus sabada para rasul-rasul tadi dicaritakeun. Hiji Kangjeng Nabi Nuh, dua Kangjeng Nabi Hud, tilu Kangjeng Nabi Soleh, opat Kangjeng Nabi Lut, lima Kangjeng Nabi Syuaib. Kawarah umat teu narut disiksa. Kuari sabada rasul-rasul nu eta teh kaula ngutus Musa ka Kangjeng Nabi Musa alaihi. Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah teh jadi nabi jadi rasul teh lain tangan kosong. Ayatina mawa ayat 9 ayat mukjizat Kangjeng Nabi Musa 9 nu bakal dicaritakeun ke. Nah, pokona minggu-minggu ieu ulah ngabesan rugi. Bakal nyaritakeun tentang mukjizat Kangjeng Nabi Musa. Hiji asa, tungkat dua leungeun anu naon kitu ngaranna mencang, nomor katiluna sidudal mujaddabah. Nomor ke-4 dam, nomor ke-5 tufan, nomor ke-6 jarod, nomor ke-7 kumal, nomor ke-8 tipta bangkong, nomor ke-9 tamsu. Ieu nu bakal dicaritakeun runtuyan ayeuna. Mukjizat Kangjeng Nabi Musa anu bakal ditembongkeun ka umatna. Coba umatna percaya henteu dari nembongkeun mukjizat Kangjeng Nabi Musa, percaya apa henteu si umatna. Masyaallah. Kanjeng Nabi Musa teh diberi ayat ku Gusti Allah 9 titah ngadatangan ila fir'auna wa mala'i. Ka raja Firaun anu bangkawarahan anu saat eta nyana biadabna luar biasa. Ka jelema teh ngajadikeun hadam ngajadikeun budak nindes sadaek-daek. Sebab dirina geus mengakui jadi presiden, lain sakadar presiden, lain sakadar jadi raja, pangeran. Ditembongkeun ku Gusti Allah mukjizat-mukjizatna langsung ka Firaun, langsung ka umatna, tapi geuningan pi bakaleunana eta umat sakitu nembong, sakitu neuleuh, sakitu jelas nyaksian kana mukjizat Kangjeng Nabi Musa. Fallamu biha, zalim teu percaya. Cek Gusti Allah, fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dalah ku anjeun Muhammad, perhatikan ku anjeun, pijakeun ka umat kaifa kana akibatul mufsidin. Kumaha kaayaan tungtungna jelema anu ngararusak kabeh, nu teu iman, nu kufur.
delengke bakal disiksa dirausak lain nu baheula bae Muhammad di kerajaan Jokowi ge ternutup kemungkinan mun teu iman ka Kangjeng Nabi siksa nu mantak Inggris di Jakarta mah keur mah pamimpinna lain Islam haju jelemana teu daek salaladar tinggal nungguan digilak-gilak wae ku Gusti Allah tadi banjiran sebab di Jakarta keur mah pamimpinna lain anu iman ka Allah mur ka Allah aya dinyana ngomong sadaek-daek kemudian masyarakatna jara rudi bae bahkan korupsi mararabok sebab ku gubernurna dilegalkeun mabok dilegalkeun judi dilegalkeun zina dilegalkeun tinggal tunggu bae siksa Allah ngan urang kan karunya aya jelema anu sok ibadah keneh ka Gusti Allah aya budak leutik nu teu berdosa aya jelema nu dicandung nu sadar aya nini-nini geus mungkin jelema-jelema eta lah anu munajat ka Allah hatena sugan eta bae nu diijabah budak leutik nu teu berdosa atawa yatim piatu nu teu berdosa atawa jelema anu sadar dicandung pun mau-mau ka dicandung sih tuh sia mah seuri bae asal nyandung mah seuri bangun hayang teh gitu atuh derdek atuh hayang mah kumang ge bae tsunami ge atawa aya aki-aki nini nu masih keneh hudang ti peuting munajat ka Gusti cacak eueuh nu karitu Jakarta wallah hadena aing maleun Jakarta cenah Tangerang sarua bego abung Jakarta be pugu di Tangerang ge aing ge ngadenge persinahan di mana-mana pemabokan di mana-mana di zaman kamari ieu mah di kota zaman WH mah rada alhamdulillah hartina alhamdulillah teh lain alhamdulillah kukumah rada deres bae nyana nyiptakeun kota Tangerang karimah mulai lumayan beti-beti makunyana dieueuh-eueuhkeun anu tadi dina mararangkal di ditutuh nu jalan ka Kampung Melayu teh apa saparanti langganan sia ku ari eueuh pan anu di itu di kehakiman sok na jajar dirinya si beti teh beuh ai ngomong leuleus ai lumpat kenceng eta aman dieueuhkeun ku WH marada deres urang jasieun ai liwat ka dinya kunyana dieueuhkeun urang bertanya-tanya kamarana si Betty oh WH ngamuk cenah teh oh alhamdulillah ya rabbil alamin ala kadar sakitu ge geus alhamdulillah kabelah dieuna minuman rada deres sakaban diberantas kemudian di Kampung Melayu aya jelema nanggap orkes kemudian keterlaluan instruksi WH tangkap sakitu ge geus lumayan daripada kuari mana tuh beuh kuari mah sataranjang diantep palanyana ge molotot beka pitengengeun lumayan emang kula teh nyaho aya orkes di Kampung Melayu kemudian biduanana keterlaluan sebab main buka-bukaan PH turun tangkap sakitu ge geus alhamdulillah di akhir zaman mah kuari mana coba bukti aju jalan bararagus pan kamari ieu urang lamun nyabat ti kabupaten terus ka kota teh lain deui ti kabupaten mah urang teu bisa nundutan godreg teu bisa nundut barang datang bae ka wali kota ka kota Madya nundutan urang ieu di mana ye oh di kota Tangerang we enak amat jalan dua jalannya rapi dong iya siapa pemimpinnya WH oh iya oh bagus sakitu ge geus lumayan ajunya nama de siap nang tangan di mana ada gang-gang yang perlu dikonblok lapor kepada saya kan nyaun kabehan ndek digogoreng ulos tapi kenyataanana jalan bagus ieu mah kenyataanana neuk kumaha ieu mah ieu di urang kumaha bagus ulah nyarita di urang sok kajung ngembet entah ieu kan nah ieu kan siksaan ieu lamun geus teu peduli terhadap munkarat teu peduli terhadap permaksiatan teu peduli terhadap perjudian teu peduli terhadap pemabokan diamankeun nu kos karari itu kemudian maling korupsi atuh tinggal tunggu tangan maena Tangerang tinggal Tangerang mun cacak-cacak eueuh nu hodang ti peuting aki-aki ngising ki haju ngodeng deui Allahu a'lam. Sial teh aki-aki. Bukan teh deuk tahajud. Geus nyekelan ge bae. Kunaon aya ge jasa cek cenah. Hampir wer. Hampir teu datang. Wer bener.
tengisang balik deui kerek deui tepang blon-blon aki-aki eta urang mana Cikupa nyaho cenah kiai ka jelema lain nyaho-nyaho deui ngaranna ge nyaho kuari aya di dieu fadzalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin mendak urang bayu ngadoa keur kaayana kieu pemerintah teu pernah memicu tentang takwa tentang tobat kajen geus janda terlena di urusan kaos karitu kazaliman urang bae ayeuna mah dipicu ku diri urang ku iman urang berontakeun iman urang deketkeun diri urang ka Gusti Allah wayahna coba urang wudu nu rapi salat nu rapi ngadoa ka Gusti Allah jaget disiksa mapan kabeha ieu supaya sugan bae ku sebab urang Allah nahan ken asal ikhlas dele cek Gusti Allah kaifa kana akibatul mufsidin dengan kekufuran dirusak Kanjeng Nabi Musa tadi instruksikeun ku Gusti Allah Musa singkat ieu mah dongengna sebab ieu mah nyaritakeun kaum padahal mah Kanjeng Nabi Musa teh terus di Madian sanggeusna di Madian dipanggil ku Gusti Allah kita ka Gunung Sinai teh kapan ayana ti 3 negara Yordan aya Mesir aya Palestina aya Bani Israel aya ngebat panjang Gunung Sinai macara gunung judi ke urang lamun nyaritakeun Kanjeng Nabi kitu Nuh alaihi salam ke pandeuri Ige sarua bae dipanggil Kanjeng Nabi Musa ku Gusti Allah ka Gunung Sinai watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin demi tin wazaitun demi zaitun wa turi sinina gunung Tursina yana Sinai Kanjeng Nabi Musa teh dipanggil ku Gusti Allah jadi Kanjeng Nabi Musa diangkat jadi rasulna di Gunung Sinai kamari kula liwat ka Gunung Sinai masyaallah karim ieulah pengangkatan Kanjeng Nabi Musa di gunung ieu sakumaha pengangkatan Kanjeng Nabi urang diangkat jadi rasulna di Guha Hiro Jabal Nur masyaallah ketika orang ka Mekah kula naik ka luhur meranda pateteh ngarasakeun lain ngarasakeun ngabayangkeun di dieulah Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul ku Gusti Allah datang malaikat Jibril Iqra ya Muhammad cek Kanjeng Nabi Muhammad ma ana biqari Iqra ya Muhammad ma ana biqari Iqra ya Muhammad ditangkep ku malaikat Jibril kula naik baheula tahun 90 tahun 9 gelep naik masyaallah karim ieu gunung Jibril turun kabayang ku ari ge asal ningali Jabal Nur kabayang ningali Jabal Sur kumaha naik panas baheula teh keur 49 derajat tapi teu karasa panas lantaran hayang nyaho jasa ieu sangat bersejarah naik kula mah ka luhur pamajikan kula naik sarua pamajikan kula ngora keneh diajak ku kula naik nyana teh bagah jasa nyana mah resep ka kula resep ka Allah sia masuk macam-macam jauh di luar ya karim panas mawa es ja panas mawa minuman kaluhur teh digamlok lain lalagan panas tapi iraha deui cakula boa datang di bohan teh ieu sangat bersejarah mantap kuari nyaritakeun Jabal Nur blak nyaritakeun Jabal Sur blak ketika Kanjeng Nabi Musa alaihissalam diangkat ke rasulanana di Gunung Sinai lewat kemari kadinya ya Allah ya Rabb nah iyalah sanggeus Kanjeng Nabi Musa dibere mukjizat lain titah cicing horeng Kanjeng Nabi Musa dibahanan ku Gusti Allah teh tita menghadap Raja Firaun nu ngaku-ngaku pangeran sakumaha para rasul dibere mukjizat titah dakwah atuh kiai ge dibere ilmu teh titah dakwah lain titah meuliean mobil ieu mah dakwah unggal peuting malah lain sapanggung sapeuting aya 3 panggungna datang ke kolot dakwah teh horenganan teu maksud dakwah hayang ngaberesan dapur hayang meuli imah ban setip ambalaya di dapur loba jasa dibere ilmu teh titah dakwah bersihan teh memeh batur teh urang heula nyaritakeun tahajud ka batur urang tahajud heula
nyaritakeun zikir ka batur urang zikir heula, nyaritakeun sholawat ka batur urang maca sholawat heula, nyaritakeun salat duha ka batur urang duha heula, nyaritakeun sedekah ka batur urang sedekah heula, nyaritakeun ikhlas ka batur urang heula bisakeun ikhlas. Kakarak tidinya dakwah la as'alukum alaihi ajra. Nah, Kangjeng Nabi Musa khususna, umumna para rasul dibere mukjizat, lain tita cicing dakwah. Ulama diberi ilmu, amil aya di nyana, jurmiyah aya di nyana, sorof aya di nyana, nahwa dan lain sebagainya, fikih, tauhid aya di nyana. Lain tita cicing, tita dakwah. Teu kudu diondang dakwah teh kudu nama. Urang lewat ke pasar Kemis, aya jelema teu make jilbab, urang di dinya langsung masang sapeker. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudara yang hadir di pasar, mohon supaya menghadap ke sini. Terutama kaum-kaum hawa, para mbak-mbak, saya lihat di sini tidak pakai kerudung. Nah, ini haram. Ya, kalau tidak punya kerudung, datanglah ke tempat saya. Saya akan menyediakan kerudung. Tetapi terbatas kerudungnya, hanya ada 20 untuk yang berumur 20 ke bawah. Itu kan dakwah. Oh iya, siap Pak Kiai Pudoli, saya ke sana. Dakwah teh ke situ. Nah, urang liwat deui aya jelema keur marean bola, pasang deui ku urang, tok. Saudara-saudara sekalian, ini adalah mengandung sejarah. Dulu waktu Sayyidina Husain dibunuh, kepalanya dipotong, kemudian disepak-sepak, ditendang-tendang oleh para manusia-manusia munafik. Maka dilanjutkan oleh Yahudi dan Nasrani, sekarang menjadi permainan bola. Saudara-saudara sekalian, ini haram hukumnya. Wassalam. Berangkat. Cek nu main bola edan tanahnya. Iya mah teu diondang teu dakwah. Sakalina diondang teu dibere duit ngomongkeun. Aya dibere duit berkat poho ngomongkeun keneh bae. Aya dibere duit leutik ngomongkeun keneh bae. Ih, pamustungan teh si kiai. Sia neuleuh ka aing meureun. Tapi lain dah lain neuleuh ka bangun ke belakang can. Ya Allah ya Karim. Musa cak Gusti Allah, nun Gusti maneh geus dibere mukjizat ku kaos seakan-akan sumuhun sabaraha mukjizat teh 8 Gusti. Nu aya di leungeun maneh teh naon? Tungked Gusti. Di mana eta tungked? Di mitoh abdi Kanjeng Nabi Syuaib. Mitoh anjeun di mana? Di Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kanjeng Nabi Ibrahim di mana? Di Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Kanjeng Nabi Adam di mana? Di surga Gusti. Ai surga nusa? Nu Gusti. Berarti eta mah lain lalagaan tungked. Bawa ti surga tah mah. Beuh. Kuari lamun tungked eta aya haju dibawa ku aki-aki teu kudu lempang naik tungked eta bisa hiber. Bisa hiber aki-aki na tungked teh set jeung bisa gagah deui. Bisa gagah deui artina ditoelkeun ka bobogana bisa kieu bae. Wah, cak aki-aki teangan poing tungked eta. Ulah hese-hese aya tongkat Madura. Nah, Musa wari mah maneh teh jung ka Firaun raja nu sangat biadab wa qala Musa ya Firaun inni rasulun mir rabbil alamin wallahu a'lamu bishawab.